Rumiyin tepangdangu serang acara matuh dongeng enteng pangbeberahmana. Mangjaya saprakanca bade neraskeun hanca dongeng muka tunda karangan Koswa. Para mitra anu mulia manga urang teraskeun deui hanca dongeng nanya. Si bibi nuka telah bientin, tukang warung nuka jojo salemur darmaga jeung sabudeureunana. Harita bener-bener ngerasa bunga nu taya papadana. Lir kagunturan madu kaurugan menyan putih ngerasa atoh nu taya hinggana. Pangna kitu lantaran teu nyangka sacongobuk ge, yen mojang nu aya di manehna ngenong ayeuna teh babarengan jeung lanceukna nu sakitu hebatna. Tadi najan manehna teh turun kaburuan. Tapi apan basa nangtung di tepas imah manehna ngawaskeun kalayan jelas kana sakur gerak-gerik dirina Nyi Inah anu nyang hareupan siluman pikasieun pantaran Nyimas centring keuling. Komo meureun lalakina ngaran Sabda. Sigana pangartina bakal leuwih unggul batan Nyi Santi atawa Nyi Inah kitu kayakinan si bibi. Boga kayakinan antara Nyi Santi jeung Ki Sabda teh bener-bener adi jeung lanceuk. Muka beneran poekeun di jalan kalayan ayeuna milu ngenong di imah manehna. Neneng, teu sangka neneng baris tiasa ngayonan bangsa siluman nu sakitu kejemna sakitu talengesna. Geus pok deui si bibi muji kana kaayaan Nyi Inah. Nyi Inah dipuji kitu tibang mesem kalayan pok ngomong lalaunan. Tos bi ulah muji wae eta mah kaleresan we. Kaleresan abdi nuju dina kaayaan jaya itu keur apes. Cing di caina ditampi atuh. Mangga neneng mangga, aduh ngalah seger geura yeuh. Kana ieu ngaleueut ieu mah cai tiis yeuh. Nyi Inah ngaleguk nginum bangun nikmateun keur. Dikoro meni asa karasa seger anu tadi tuhureun jeung nyecep tiis. Da bubuhan caina cai tiis. Kumaha Nyai kinden-kindena baris datang deui ka dieu kitu atuh moal. Nyimas centring keling teh pokna Ki Sabda. Nyarita bari satekah polah ngebrehkeun ka Nyi Nyi Santi. Manehna ge satekah polah nyimutan ka aya nu sabenerna ngarah si bibi teu curidaeun. Mugi-mugi atuh lah aya ka dieu deui nya Kang. Mung nya ka dieu deui teh abdi moal rek sieun. Moal rek heueung mung ku ayeuna kajadian tadi sonten maotna Nyi Iroh teu aya na Ki Ina jeung ayeuna ka dieu datang Nyimas centring keling. Ieu sakabeh ngaharepkeun urang kedah langkung waspaos. Kang Sabda urang kedah carincing page kancing saringset page iket jabe ti kitu soal cetiti nu keur dipaluru urang tunah heula perlu ayeuna mah ngamankeun heula ka aya di dieu. Yo nya sigana saminggu mah urang teh di dieu heula taya salahna Nyai jeung susuganan we atuh kahareupna najan urang tibang di dieu meunang laratan ngeunaan adi urang nya jeung meunang laratan ngeunaan pakarang nu dipake nelasan Iroh. Cetiti maksud teh nya adi akang atuh meureun Nyai mah lanceuk. Mugi-mugi atuh Kang. Tema Nyi Inah ponok ret ka si bibi pok Nyi Inah ngomong. Punten nya bibi, tadi bibi kaganggu ku ayana abdi tarung sareng siluman bikang si Nyimas centring keling. Sakali deui hapunten. Bireh bibi tos kaganggu ku jisim abdi. Teu ngaraos kaganggu bibi mah malihan resep nu aya ieu aduh. Nyaan resep ningalikeunna resep sareng deg-degan bibi teh. Eta mah nyaan teu sangka baris kitu kanyataanana. Kurang ajar eta siluman bet ngaganggu ka manusa. Ari kitu neneng sareng Jang Sabda sering diganggu nya ku eta siluman tadi. Memang sering bi mung kaleresan banget ieu mah manehna teu mangapulia. Najanna ieu panasaran lantaran taca nyebutkeun taluk tapi sakitu ge ngarasa bunga pikeun abdi. Lantaran manehna geus kabur jauh ninggalkeun pakalangan. Nya muga-muga we ulah ka dieu deui atuh nya lah. Ya tuh mugi-mugi bilah ulah kitu ulah ka dieu deui. Di ayeuna mah geura kulem anggur. Tos wengi eta bi. Keun aya naon mah abdi sareng Kang Sabda nu baris mayunanana. Nyi Santi ngajurungkeun si bibi supaya init ka enggon nita sare. Jeung memang nya kaayaan geus peutingna keur. Mohon bibi mangga geura kulem lah keun ayeuna mah. Datos aman ieu moal aya naon-naon deui sugan. Harita para mitra sadaya. Bareng jeung Nyi Inah Ki Sabda ngajurungkeun si bibi supaya gancang sare. Mang atuh dikantun heula nya laras bibi teh meuli istuna bibi teh. Si bibi nangtung bari pamitan ka nu duaan. Mangali
Nah bibi lujeng kulem mugi-mugi we singin penu sae sareng nu enahnya. Ah neneng mah si bibi teburu ngahehe seuri bari terus asup ka kamarna. Kaayaan beuki peuting wae malahan palebah garduh rona kadenge kokol di sadasakali. Nanakeun geus jam 1 peuting wanci geus janari paingan karasa tiris. Hawa janari nu asup kana liang bilik imah nyecep tembus kana kulit. Sakedapa Nyi Inah jeung dirina Ki Sabda pating haruleng taya nu ngaromong. Tutas ditinggalkeun ku si bibi barung nu ayeuna geus asup ka enggona. Maranehna sigan udah ayun ambing kulamunanan masing-masing. Utamana mah Nyi Inah. Nu teu nyangka baris tarung jeung Nyi Mas Centring keling sagala rupa. Bari anu asa percaya asa henteu lantaran dirina geus bisa ngelehkeun Nyi Mas Centring keling. Nu salela ieu kanyahoan jahat jeung kejem. Sarua jeung Raja Cakrasena, sarua jeung Den Sukmawati. Malah apan ti heula mah lumampahna keris titisan iblis. Nu dititah maehan kajal malian ku Den Sukmawati apan Nyi Mas Centring keling anu sok marenganana. Ki Sabda ruas kareuhnakeun. Atuh aku ayeuna tarung ngadu ilmu antara Nyi Santi jeung Nyi Mas Centring keling. Untung Nyi Santi salamat teu mural bulu salamar. Teu cecel teu bocel teh sanyana nganti sagigireun ti eta. Aya nu ngalantaran pendurina Ki Sabda ngarasa heran jeung panasaran nya eta para mitra sadaya ku inget kana omongan Nyi Santi tadi. Beterus ngadatangkeun kaheran jeung kapanasaran anu taya papadana. Teu sangka mun Nyi Santi nyebutkeun yen ti heula kungsi rek dibinasa. Malah geus kungsi dibawa ka pamatuhan Nyi Mas Centring keling rek dipaehan ku keris titisan iblis sagala. Daek teu daek ngadatangkeun kaheran lantaran sing inget manehna apanan. Nyi Santi ayeuna di imah Den Sukmawati teh tacan lila. Sapoe rejeung jeung manehna nu datang ka imah padumukan Den Sukmawati di Pasir Samoja. Can kabejakeun Nyi Santi leungit, can kabejakeun Nyi Santi dipaling, komo diala atawa diancam rek dibinasa ku Den Sukmawati mah, atawa ku Nyi Mas Centring keling sama sakali hiji hal nu ngadatangkeun kaheran luar biasa. Nu matak meni anteng ngahuleng ngalamun rada parna pikeun Ki Sabda. Teu ngomong naon-naon Ki Sabda harita. Ngan lila-lila mah Ki Sabda teu bisa nahan rasa kaheran jeung kapanasaran dina hatena. Nu matak poe ngomong meupeuskeun ka aya nu jempling salila-lila dina mangsa peuting harita. Nyi Santi, ka walau Nyi Inah lalaunan ngareret sakedeung ka Ki Sabda bari pokna. Nyi Inah sareng Nyi Santi teh sami para mitra kumaha Nyi Inah teh ayeuna mah ngaranna Nyi Santi kitu nu keur nyamar. Aya naon ka? Nyai, mun akang tumanya ka diri Nyai, naha Nyai kersa ngabeler teu moal? Bade naroskeun perkawis naon Kang? Kang Sabda teh ka diri abdi meni siga nu dariana keur. Teutepan Nyi Inah karasa ku Ki Sabda asa tembus asa seukeut. Nyai teh saha atuh saleresna? Rupina akang sami sareng Nyi Mas Centring keling ngaraos panasaran kana kaayaan diri abdi kitu panginten Kang Sabda. Tumawi, bonga Nyai tadi bas adu hareupan jeung Nyi Mas Centring keling. Nyai nyabit-nyabit kaayaan eta. Akang ge panasaran hayong terang menawi Nyai kersa nerangkeunana. Teu nanaon akang naroskeun perkawis kitu, teu nanaon akang kagungan rasa kapanasaran saperti kaayaan Nyi Mas Centring keling. Mung naon Nyai, mung naon? Ki Sabda ngageuweung-geuweung pijulang Nyi Santi. Paneutupna tuluy manco najan sakitu seukeutna siga nu bener-bener ngarasa hayang yakin jeung hayang meunang jawaban nu pasti. Mung teh mung naon Nyai enggal saurkeun ka akang hoyong terang. Mung hanya ka lain mah teu acan waktuna pikeun akang terang. Ngan nerang naon teh nganyahoankeun kana kaayaan abdi nu sanyana hapunten Kang. Yo mending saurkeun ayeuna tuh Nyai lah. Ulah pada saran bikin akang ite abdi ngaharepkeun supados akang ulah maksa diri abdinya sakali dihapunten kasuhun. Oh janten upami kitu mah atuh. Oh sumuhun. Alah janten eta janten hartosna mah jenengan Santi teh samaran sanes jenengan asli. Sakali dihapunten abdi teu tiasa ngawaler ayeuna-ayeuna teu tiasa nerangkeun ayeuna-ayeuna hapunten nu kasuhun Kang Sabda. Oh, nya teu naon atuh. Teu naon kitu ge akang moal mamaksanya. Antukna daek teu daek Ki Sabda jempe.
teu ngomong naon-naon deui manehna nyarane kana Billy. Bari bangun ulungse bangun anu nahnai taya tangan pangawasa. Hatena bener-bener ngerasa kuciwa ku aya Nyi Inah embung terus terang. Kawas nu aya nu dirusiahkeun keneh ka diri Nyi Inah. Teu nyangka ka aya Nyi Santi teh geuning ngabogaan hiji rusia. Sanggeus lila jempe kopok hisabda tumanya deui ka diri Nyi Inah. Oh, Nyai, hiji deui kapanasaran akang. Soal naon Kang Sabda? Soal Nyi Titi nanya raka Nyai atawa sanes? Sanes, memang sanes lanceuk abdi, mung nya kitu sarua sanasib sareng abdi antawis Nyi Titi sareng abdi. Hayang mulangkeun ka nyeri, katugenah ka diri Nen Sukmawati sarua jeung hayang ngarebut keris titisan iblis, mung hanya kal ayeuna Nyi Titi teu aya bari teu acan terang kumaha nasibna. Ari Jang Darta, maksan Kang Sabda? Nyi Inah ngaburilem. Hatena harita ngalenyap barang Ki Sabda nyebutkeun ngaran Darta dibarengan ku nada-nada anu timuru. Ki Sabda ngahuleng heula sakedeung samemeh nerangkeun maksud manehanana pangna nyabit-nyabit ka ayan Jang Darta. Rumasa manehna kalepasan omong ayeuna mah kapikir kumaha lamun Nyi Santi pundung kana tangtu dirina bakal tunggara. Tapi da geus katalanjuran dikedalkeun antukna kapaksa manehna nerangkeun ka aya nu sanyana. Luyu jeung isi hate manehna. Lain naon-naon eueuh maksud goreng ieu mangan sakadar hayang nyaho kana ka aya Nyi Santi jeung Jang Darta nu sanyana. Maksud akang teh naha aya hubungan naon antara diri Nyi Santi jeung Jang Darta tak kitu? Najatnya teh abdi geus katarik, geus aya rasa cinta dina tungtung lelembutan abdi nanging anjeunna tos langkung ti payun ngayakeun hubungan sareng Teh Titi. Nya abdi mah teu bisa majar kumaha meureun lain pijodoheun abdi. Keun bae anjeun abdi mah ngelehan maneh. Nyi Inah ngajawab anu sajujur-jujurna sarua jeung eusi hatena. Luyu jeung kaayaan eusi hate manehna mangsa ayeuna-ayeuna. Oh, basi keneh bogo ayeuna ge. Henteu kanggo naon memaksa anu alimeun. Sareng awon we kasebatna mikat sindang tos kagungan bebene. Sareng apaan ayeuna mah tos aya gentosna. Tos aya gentosna. Numawi tenang ge kana hate abdi ayeuna mah. Moal naon-naon moal ambekna Jang Darta teu ka abdi oge. Da abdi tos menak gentosna susuganan we teh dipercaya. Saha gentosna teh? Sareng urang mana na kasep na goreng patut. Ki Sabda ngagebeg reuwas harita. Manehna meuni merekpak tumanya lir kacang ningang kajang luyu jeung hatena. Asa disudut ku seuneu timuru anu ngagedur dina lelembutanana. Ngaso heula para mitra sadaya, ngaso heula ngaso. Anu mulia harita Nyi Inah imut ngagelenyu katempona ku Ki Sabda pohara manisna pohara geulisna estuning matak deung deuleueun luar biasa sajabati eta nilik imutna Nyi Inah keur Ki Sabda asa pohara sugemana asa pohara nikmatna ningali kaayaan kitu ge nganajan kitu ras kana omongan Nyi Inah bieu daek teu daek ngadatangkeun kapanasaran luar biasa keur diri Ki Sabda. Numatakna janji Inah alias Nyi Santi imut terus meninga gelenyu. Manehna mah teu males ku imut, manehna mah tibang mencrong, seukeutna keur meuni antep di burung ku hate nu panasaran. Nyi Inah nyarita halimpu bari maledogkeun lelewa nu matak deung deuleueun. Atuh puguh para mitra sadaya imut nganung pangirut, kelet nganung pamelet nu lain bobodoan. Atuh Nyi Inah nyarita, akang teh panasaran pangintennya. Kumawi akang palai uninga ngatu saurkeun ulah bade asa-asa da akang moal naon-naon ieu mah patali sareng patali we penasaran akang hoyong terang lah kepo mi penak teh panginten akang ai terang mah cing saha ieu panggentosna pangget adu ngancik dina manah nyai teh ayeuna ku abdi bade disangemkeun nya mangga sok atuh saurkeun teu aya deui upami jalmina teh nu jadi implengan abdi teh nu dipicinta ku abdi teh ngatuh nyai lah sawatkeun nya akang geus deg-degan kieu yo jajantung meuni ratu kieu duh
meni ampir we meni asa ieu asa pegat jantung ya jalmina teh Kang teu aya sanes jalmina teh upami ieu masa upami gitunya alah mau saupami atuh lah terangkeun atuh sing jelas ka akang yo akang jo cager gitu ai nyaho saasana mah kemun aya naon-naon pan ai akang naon teh nyaho ka jalmina mah jadi akang teh lah pokona mah tenang gitu dah jalmina nya Kangnya upami di Balodog kalangkung upami di Ciduhan lamokot jalmina teh tak kitu nu dicintaku abdi teh jangan pami kitu mah tuh nya teh sanes pami kitu mah akang akang sunuhun bagja kisabda pohara sugemana pohara bungahna ku ayana menang jawaban kitu tinggi inah alias Nisanti najan manehna taca dibere nyaho ngeunaan Nisanti nusanyana teu nanaon nu penting mah ku ngadenge ayeuna Nisanti nyebutkeun micinta ka dirina geus mang pirang-pirang ngarasa bunga amarwata suta bunga kagiri-giri es kuning sanyana lir anu kagunturan madu kaurugan menyantuti urang tuna heula ka aya nyiina jeung kisabda nu keur matuh di lembur darmaga cicing di imah bintin nu boga warung pernahna ditungtung wetan eta lembur di harita manehna duanana memang milu heula cicing di dinya lantaran ngarasa panasaran ku kajadian maotna Nyi Iroh jeung leungitna Jang Ina jabati eta nu ngadatangkeun kapanasaran ka maranehna teh tayalian ngeunaan sacawir kertas nu aya tulisan bari nyebutkeun ngaran Sukmawati kacaturkeun ayeuna di sejen tempat di padumukan anu rada jauh di lembur darmaga nyaeta nyaritakeun kaayaan di puncak pasir nu katelah Leuweung Tiis pernahna Leuweung Tiis lamun ti darmaga mah kadinya teh cepet kawetan ngetan rada ngaler saeutik ngaliwatan sababaraha lembur mun kulempang mah moal tapi ku sakedeung tapi ari pikeun jalma nu biasa ngalalana mah sigana eueuh halangan najan jauh atawa anggang najan eta tempat jauh ti lembur najannya laneuhna sarua aya lembur sud nu katelah lembur sudiplak tapi apan ari ka puncakna mah nya jauh oge tetela di puncakna eta Leuweung Tiis palebah tangkal jambe nu ngajajar aya saung rada gede tur eta saung anu hateupna ku eurih jeung gigirna dipiningan ku inyuk teh aya jalma nu ngeusianana mangsa harita pangeus eta saung keur ngariung di dinya bari bangun aya nu diobrolkeun di antara maranehna ngarobrol bangun husuna keur pogotna keur saurang di antarana tetela tungtang-tungan saurang wanoja geulis katara rarai herang ngagencelang do ngagencelang warna herang nage pramitra nu geulis mah ngagencelang melain geulis eta cenah para mitra ieu mah tarang tajamen terangan cahayaan siga lain wanoja biasa katarana siga jalma nu luhur ilmu haripeunana aya di tangtungan saurang wanoja nu kayan leuwih ngora keneh leuwih geulis batan wanoja nu tadi sedengkeun gigireun wanoja nu ngora keneh pisan aya tangtungan saurang lalaki nu pangawakan jangkung gede pakulitan hideung lestreng pikagilaeun eta awewe geulis harita terus anu geus rada umuran nyarita harita ngamimitian ngomong sora halimpu bari siga nu ngandung geteran-geteran tanaga batin anu meh sampurna burak syukur andika ayeuna ngabantu ka diri kula mun teh mah kula teu dikaluarkeun ku Andika teu ditulungan ku Andika meureun ti heula teu nepi ka ayeuna kami anger masih kena aya di alam siluman ku bantuan ti Andika ku aya pitulung ti Andika kami bisa kaluar ti jero panjara-panjarangan di negeri Buana Lila sakali deui kami ngucapkeun syukur kana bantuan ti Andika burak tawa geus janten kewajiban isi maaf dia tunen Panji sim abdi geus janji baris ngayakeun gawe babarengan jeung Nen. Tur sim abdi atuh sayaga ngabantu ka salira Nen. Teu sangka diri Ratu Siluman Cakrasena antukna ngadon ka pangaruhan ku si Euis Nen. Temal eta lalaki tayalian Kibura nu nyata-nyata geus jadi siluman. Ngan ayeuna mah manehna ngabantu ngahiji jeung Nen Sukmawati
manehna geuning geus ngaluarkeun Den Sukmawati taluar ti jero panjara-panjarangan di alam siluman. Ngaso heula para wargi sadaya, ngaso heula ngaso. Mitra anu mulia anu sami-sami ngabandungan idomi. Harita para wargi sadaya Den Sukmawati keur diuk dina luhur batu lempar. Ohara sugemaunana babarengan jeung Ki Burak tug nepi ka ayeuna. Pok deui nganuhunkeun ku ayeuna dirina Ki Burak geus melaan manehna geus ngajait ka diri manehanana. Den Sukmawati ngomong deui ayeuna mah ditujukeun ka mojang nu aya hareupeunana. Nya Titi, Adi Teteh, ayeuna mah ieu geus taya gunana taya hartina Nyai amak-amakan wae. Lantaran Nyai aya di dieu dibawa ku Ki Burak bari jeung Nyai moal bisa ingkah deui ka mana-mana Nyai. Jadi jeung tibata Nyai amak-amakan mending nurut we kana sakur ka hayang Teteh. Teteh sanyana hayang nyenangkeun ka diri Nyai, hayang nyugemakeun ka diri Nyai ngan hampura lamun carana teu sapuk jeung hate Nyai. Lantaran Nyai ti heula dipaling ti imah Teteh di pasir Samoja dipaling ku Ki Burak ku cara Ki Burak ngagunakeun sora jang darta. Sakali deui hampura Teteh nganya kitu diri Nyai ulah rek ka mana-mana. Mending di dieu we heula jeung Tetehnya. Omongan Den Sukmawati ditujukeun ka mojang geulis tayalian geuning Nyi Titi. Pinuh ku pangoloan harita teh para mitra sadaya. Nu dipalar supaya dirina Nyi Titi ulah amek-amekan. Ulah merdih menta dipulangkeun ka padunukanana. Nyi Titi seuri semunuh ngahina ka diri Den Sukmawati bari pok ngomong pertengkang naker. Memang kuring moal ingkah ti dieu. Moal ninggalkeun anjeun Sukmawati tapi lain hartina kuring rek bilu ka anjeun. Jeung ka Si Burak lain hartina kuring jadi anak buah anjeun. Keheulaanan mun kuring kudu daek ngagugu kana kahayang jeung pamerdih anjeun. Ayeuna mah kanyahoan kumaha jahatna kumaha belangna kayang anjeun teh Sukmawati. Nya mending atuh babarengan jeung Teteh ngarah urang aya dina kasenangan, aya dina kasugemaan Nyai. Nepi ka engke urang sugema urang duaan baris bisa ngancurkeun siluman Cakrasena. Bisa ngelekeun diri si Euis Pajarwakti. Jeung nu utamana urang baris ngahiji sabeungkeutan nu pageuh. Bari dina kaayan urang sarua buah saktina. Teteh sanggup pikeun nurunkeun ilmu panemu ka diri Nyai. Urang ngahiji sabeungkeutan. Capoko namanya lamun urang ngahiji sabeungkeutan model eta geuning nyere mun hiji-hiji manya kumaha moal bisa mersihan buruan tapi lamun nyere dihijikeun tah dulus dibeungkeut jadi sapu nyere ngaranna apaan bisa mersihan bangsa kokotor-kotor bangsa runtah-runtah anu aya di pakarangan urang nu matak yu ayeuna mah urang ngahiji sabeungkeutan ngarah nimbulkeun hiji kakuatan anu kacidarongkahna pikeun ngalawanan siluman si Cakrasena di mana manehna geus eleh manehna taluk urang anu ngawasa. Sanget teuing aing kudu babarengan jeung Andika mah bari kitu maksudna. Narah aing mah bari nage Nyi Titi cumiduh bangun anu cua naker. Pantes lamun amek jeung cua teh lantaran manehna geus diculik ku Ki Burak dipisahkeun ti Nyi Inah di gedong pasir Samoja. Nusa terusna dibawa ka leuweung tiis. Teu sangka di leuweung tiis geus ngadaguan dirina Den Sukmawati. Nyi Titi, nyai teh kudu ngukur ka kujur atuh. Nimang kana kaayaan lantaran najan kumaha nyai moal bisa ingkah ti dieu kitu bae. Nu matak nyai mending nurut kana kapalai Den Sukmawati, ceuk Ki Burak. Ngomong dibarengan ku nya kakak seuri. Mata kukurayeun bulu punu. Burak, hiji waktu Andika baris dihancurkeun ku kuring setan sia. Kurang ajar, moal bisa najan kumaha anjeun moal bisa ngelehkeun aing atuh. Hehehe, Ki Burak ayeuna sudah lain dengan Ki Burak masa lalu. Ki Burak masa kini wa edun atuh. Ki Burak pohara amekeunana. Nah, make teu bisa sagala manusia leuwih mulia batan siluman deuleu.
Keheulaan mun aing kudu eleh ku bangsa siluman jeung keheulaan mun aing kudu bilu ka anjeun sia. Belah kurang ajar. Dipodaran sia ku aing dulu. Serepet Ki Burak harita ngaluarkeun hiji pakarang tetela geuning iteu kaur koneng. Iteu kaur koneng bogana jangdarta harita diamangkeun rek dipake neungeul kana beungeutna Nyi Titi. Sora geus ngahiuk tarik ngan hadena kaburu dicarek manten ku Nen Sukmawati. Tahan Burak, najan kumaha Andika eueuh hak nyiksa nganiaya ka diri Nyi Titi. Awas Andika ulah rek nyilakakeun atawa ngabinasa ka diri Nyi Titi. Sakali deui Andika ulah rek ngabinasa ieu. Nen Sukmawati pohara teu panujuna kana permaksudan Ki Burak nu rek neungeul kana beungeut Nyi Titi. Ngomong bari ngaluarkeun wibawa jeung komara nu kacida pisan rongkahna. Komara rongkah orang kacida kuat, komara kacida hebat. Luhurna gitu komara luhur. Tapi Nen tuman ieu mamun teu diwara lantaran diri Nyi Titi pohara culagungna. Tong boloka kula pan ka Nen ge wani ngalawan gitu. Mun teu dibere warahan, tuman. Pokona mah teu meunang Andika teu meunang nyiksa ngakaya kitu bae ka diri Nyi Titi. Nyi Titi aya di dieu lain pikeun dikakaya tapi diharapkeun supaya manehna nurut kana kahayang urang. Daekna hiji sabeungkeutan jeung urang, ngarakayan kurang jadi kuat tapi mun nya teu nanaon. Da meureun kitu kahayang nangan tetep ku ayana Nyi Titi geus aya di urang yakin urang baris meunang kauntungan tinu lian Burak. Duh, kauntungan kumaha? Sidar kana tangtu neangan. Tah lamun si Darta bisa ka olo sina datang ka dieu sina panggih jeung Nyi Titi. Mun geus kitu mah gampang si Darta bisa dicangkalak bari Nyi Titi tetep bisa diaya di urang kitu. Waduh Nen ulah nyareknya. Kula tetep aya nyangkalak dirina Nyi Titi bongan hirupna kumaha kinaker. Idinan pikeun kula nyiksa ka diri Nyi Titi. Nen keukeuh Ki Burak hayang ngakaya ka Nyi Titi. Itu kaur koneng nu aya di manehna geus diamang-amang. Ngaso heula para mitra ngaso. Para mitra kaum dangu demi Nyi Titi para wargi sadaya. Harita teh saeutik ge manehna teu ngarasa sieun, teu ngarasa sember. Manehna geus pasrah kana kajadian naon bae nu bakal tumiba jeung bakal kaalaman nu matak manehna anggur maju salengka ka hareup bari pokna. Burak, hayo geragunakeun eta iteu kaul koneng. Sok geragunakeun, geragebukeun, gerateunggeulkeun ka diri kami. Kami moal rek mundur sasiku moal ngejat satunyang beas. Kami moal keung muarek sieun sok geragunakeun. Nyi Titi sajabanati memang pasrah kana kaayaan ge. Manehna ayeuna hayang nyoba kamampuhan sakabeh elmu nu geus kacangking ku manehna. Elmu wiridan Eyang Sukmarasa salilati heula manehna babarengan jeung Eyang Sukmarasa di pamatuhanana. Nyata di leuweung kadutea. Jabati memang narima wiridan ilmu. Oge manehna boga hiji cekelan anelan anu susuganan bisa digunakeun lamun dina kaayaan manehna kapepen. Nyatana hiji cucu kone ngan beda jeung cucu kone nu tarima ku Nyi Ina. Lantaran nu Nyi Ina mah cucu kone teh tina tulang sedengkeun ieu mah nu diri Nyi Titi mah eta cucu kone harupat kawung. Masih keneh diselapkeun dina cangkeng Nyi Titi. Ti heula basa dirina aya nu mawa dibawa kabur ku Ki Burak. Memang dirina cacan ngagunakeun da kaburu dibawa mantena ka leuweung tiis. Ditepungkeun jeung Nen Sukmawati dibawa kabur bari ku dibongohan harita teh. Disejen pihak Nen Sukmawati henteu ngidinan lamun diri Ki Burak ayeuna kudu ngabinasa atawa nyiksa ka Nyi Titi nu matak pok ngomong tegas naker. Burak, pokona kami teu ngidinan pikeun Andika ngabinasa Nyi Titi. Kitu nu penting mah. Wah, mun kula maksa. Maksa kumaha? Nen Sukmawati pura-pura tacan ngarti kana omongan Ki Burak.